Syairan ieu diserat tentang indung anu hebat, anu terus diriweuhan sabadna taya bandingan di mandian diwadakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damak indung manikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anakna acan damang ta indung teh kanyana ka anak taya batasna sampai anak dewasana indung telangitnya anak indung terus ngaduakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunya jeung akhiratna. Tapi mun indung teu damak anak mahan teu hariwang indung cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri teu inget kana jasana indung sakit tu capena ngurusan ti orokna dugikeun ka dewasana. Wahai anak sing barisa ka indungmu langkeun jasa karna Allah nyariosna dina kitab Al-Qur'ana manah indung dibungakeun hirup indung disenangkeun cukup pas orol nyusakeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap peuting demi ngurusan anaking najan tapi teu dirasa asal anak sare tibra ti mimiti orok lahir kasusah indung haladir dahar sare na berkurang demi anak nu disayang henteu kaukur nyeuseurna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja mentak ayeuna nyaahna mumpung aya kesempatan karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur. Syairan